Reuyeun kan nyaho ge mundur dah lama tapi nyerang nama tarik doma aing aduh urusan akan Bapak diurus we ku si Baran atuh ya lah ya ini kan oh jadi ada bade ngeresakeun ya bade neraskeun we rupina bener laras tega lara tega pati tega oh jadi mak patanang nuka hiji antara pamila nuka hiji dikengengkeun ku Raden Panu tiastina oh ya sakitu mangga teu aya wagelan nu kitu macarana da parantos kejadina sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naik ke kana papanggungan ngareneng sareng pun lancek Dewi Kunti Narbata nyai ini Kang menit tega gitu lain tega gitu ayo jadi anu bade ngiring saya marah ayeuna pangpayuna saha itu si Pandu atuh teu pinodama mudah-mudahan Kang singkeok dicabok di bogor ye bogor ka dudungan aing teh atuh tadina ya janji teh dudungan aing mah asihanana nya ge kieu sileun cangkunang asihanana ge nya sile geuteureup mangga rupina kitu di kumaha ngeunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu bismillah ulah kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong iya kena naon wilujeng hayo pinodama wayahna di pakalangan ieu dilereskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saemara bener ma nyika sadukun nyika aduh pegang rambutan engah hayo Panu lempang teh nyuruntul wes ya kawas begu dihajak kamu Pak kumaha hajak juragan Panu ditangtang Pak sa eta teh arasama urang negara Mandaraka teh saemara teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu mun secara urang teh mah saha teh eta arasama jago pasar induk teh jago jeger lain jago mauran karung ye mimiti dan digawe teh tidak ada apa rasa macam gede bage nye gitu babaturan dalit teh dalit bener gede bage tah kumaha saya marah teh dituluykeun malahan ceuk arasa mah lamun bisa eleh cenah kaula kahiji Dewi Kunti rek dibikeun kadua adikna sorangan Dewi Madrim tahu pami kengeng teh Bapak doakeun pasti eta ku Bapak ye kitu si menang jodoh Dewi Kunti meunang ku juragan Panu Dewi Madrim ku abdi nya ai kaya kebrakan malu sae ha urang noakeun eja urang noakeun kitu aduh sok beres ya doakeun ya kita sugane siling boga si aceuk nya modokna ge akang ngadulungan ka Dewi Madrim naon bedana naon nini terus gajah jeung domba
naon bedana nini gajah jeung doma nah ada dina wujudna ge geus jararau gajah mah tulalean doma mah tanukan nini empeot salah kumaha bedana ai gajah mah bisa ditumpakan doma mau bisa ditumpakan gajah ai nini tadi nini mah kusia tumpakan enggak goblok ni gelo wah gelonya si cepot bade nyerang atanapi bade diserang jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang sok serang kaula atawa hayang diserang ya kaula mah bade nyerang mangga bade diserang mangga ya geuning eta teu bisa nagis kana serangan kaula sok serang kaula iya hak iya tuh wah lu lulus mau balik oi balik balik wah cilaka aing euy tah ieu dukuna ieu lain cenah sakti jelema teh euy walah cilaka kajedog di dieu pada maledog aing oh duh cilaka kumaha panu ya urang teraskeun we aya suga balik beuh teu ngaleos teh mangga urang sami-sami we ayo pada maju